minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nu kadua urang bari ngadoa, mudah-mudahan nu kersa ngawal salam bari ikhlas didoakeun nu boga penyakit sing calager, nu boga hutang sing kabalayar. Tadi pelobah hutang. Tadi mana sarua barang kalau dihutangi urang deui. Nu salakina bohong sing bager, pamajikanna cerewet sing cager, nu budakna can saroleh sing solih-solihah. Ibu-ibu anu malaweung natorekeun tengah jawab salam urang doakeun balik ti dieu salakina kawin deui. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah walladzi khusumang za'min ibadi bima asil hukmiyah. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna wa tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'da tahiyati wal ihtiram fa ya ayyuhal musyahiduna wal mubasyiruna al kiram. Sabada tahiyatul islamiyah sangkan heulaanan abdi dek maca Quran make bilagah atawa lagu anu rada ngeunah supaya hadirin nu ngupingna betah tumaninah tur merenah terutama ka maodah. Aya maodah, maijah aya, maca aya, ibu ece euy kah kitu seteh aya euy lamun sekurang ngupingkeun jami nyarita atawa ngomong boh komo mun caritaana secara gibah ngomongkeun batur ngagosip, jangankan yang ngomong yang ngedengar aja dapat dosa, betul. Tapi lamun sekurang ngupingkeun jami maca Quran, jangankan yang baca yang ngedengar aja dapat pahala, betul. Jadi supaya langkung seueur urang menang pahala penting ayeuna kumaha langkung seueur abdi maos Qur'ana satuju nyogeun ikhlas manah mun ninggali kanu hadir ngawalar belafad Allah bade. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah ya Sadaqallahul Adzim. Allahumma ij'al hadal jam'ana amin eta mah amin gitu po. Wa tafarruqan min ba'di tafarruqan masuma. Amin. Muga-mugi kempelan urang dina ieu wangi sing adina rahmat tegasna makanya ahna Gusti. Amin. Dongkap ka di urang ayeuna pitulungna Gusti. Amin. Balik lagi sing adina rahmatna Allah Ta'ala. Ya Rabbal punten pangwartoskeun kanu kedenutan Bu Pak eta nu bieu mubalik amina amin ngamimitian sabab hampura tukang nunutan di pangajian ngadenge amin ti mubalik sok curing ha ngusan can euy mubalik ieu geus ngadoa salah dia mah amin ge amin ngamimitian bari aya pangaresapun guru hiji deui. Ibu bapak hadratil mukarramin wal muhtaramin para habaibil kiram kanggo mukadimah puja-puji penghormatan itba fil awal mu aya anu moal diitbakeun rangkaian doa khususiyah kanggo para kiai para ajengan anu sami hadir dina ieu tempat. Mudah-mudahan guru-guru simkuring mubalik-mubalighah anu naik jeung nu teu naik nu hadir sadayana teu tiasa disebat hiji-hiji mudah-mudahan salamina aya dina abingan jaringan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususiyah sahibul wasilah pangarsa Abah Bima anu tiasa ngadongkapkeun sim ka abdi dina ieu saah
saminggu di kapengker nelpon ajengan aya jadwal tuh malam Selasa malam Rebo anu teh malam Rebo oke cete urang tinggali heula Bang tinggali aduh Bang aya cete ka Bogor malam Rebo teh aduh cenah mun eueuh mah wayahna ka dieu urang barokahan hawa nyomplong cete saha nyomplong teh pangarsa mama pendiri adat Jumat di Cianjur Selatan kela cete badak dipikir-pikir heula di pikiran aku abdi tepi ka 2 poe ece ambil kesimpulan ceuk uing erek naon ka Bogor nu ngonang eueuh dulur teu boga angin ka dieu ya Allah Rabbuna Karim sugande heueuh cenah balik payu loh katipu nya gitu teh ku budak geus katipu ka aku kolot ya Allah Rabbuna Karim mudah-mudahan almarhum almaghfurlah anu dihawakeun dina ieu sah mantenan di alam barja aya dina aryad bin dia di jannah amin oke guru-guru urang nu masih keneh jumeneng dina ieu sah mudah-mudahan nafa'anallahu wa iyyakum bi kulli hayatikum wa nafa'anallahu bi ulumikum ziyadakumullahu sarfan wa fadlan amin ya Allah ya rabbal ya Allah ya rabbal alamin ngaji atos timiti mubalik nu cara rangkung nu bararadak nu tararik tapi ka anu leutik jiga uing ayeuna ieu mah budak teh budak abdi teh maksakeun ka deui lamun lain abah mun ngagorana moal daek abdi teh tidak mo apal dago akang makan tos kang ajengan nu tadi tipayun ngaos di DKM abdi di dinya di dago deket Cikangkareng apa Cikangkareng apa Cikangkareng mah nya 2010 dipindahkeun ku Urung 2018 ku si Lesti tadago mah perbatasanana mau balik ajengan kiai di dago mah da deukeutage jeung tukang nyanyi mata hampura nya bisi biji lagu dangdut ayeuna sawios da geus bukunya dek ngaji kabeh tukang ngaji da teh ajengan jeung ahli-ahli pangaosan nu hadir amin mata kieu lah nya supaya singkat jeung padat jeung bermanfaat penting ayeuna dek urang nanya kabar ka urang dia ieu teh kampung nyomplong leres ulang nu hadir jamaah kampung nu nyomplong nu hadir kerja dek di mana dianggap kurang kampung nyomplong ya kabeh kumaha kabarna dararamang cara ragur sarehat barokah duit ento sarua cek si ece aneh-aneh wae kiai teh boga jeung loba gaya tuh nyatanya bawe masalah kabar mata kacentung ke ka dieu ece teh cager muhun aya 1000 urang ahli nyomplong Bani Hasim jeung Bani nu sanesna duriah-duriahna jeung jamaahna di dieu nu hadir ngan sakieu berarti ieu teh kabeh oge jalmi-jalmi nu calalagur amin sesana 1000 urang nu teu hadir berarti eta jalma-jalma nu keur teu calalagur leres urang doakeun mudah-mudahan nu teu hadir nu keur teu cager teh mudah-mudahan nu lieur sing geura cager amin nu bader sing geura bager amin nu cager sing leuwih cager amin ya Allah ya rabbal syariat ulang ngalengkahkeun sampean ngupatkeun 2 panangan ngalekeun ka bandar jeung pun mangga tongkong paripaos ceuk tadi belaan hujan dipai yungan leur diit poek didam ngalengkahkeun sampean ngupatkeun 2 panangan dongkap kana ieu tempat syariat ulang ngadoakeun pangarsa almarhum almaghfurah syariat hakikatna idin Allah hakikatna urang sadaya soca dibolototkeun kana pangajian penting ayeuna da meureun teu biasa urang teh nya penting isukan aya moal kikieuan di dieu penting kamari kikieuan teu da itu wajah-wajah maksakeun unggul nya udah apal abdi ge ya Allah belaan soca dibolototkeun cepil dikupingkeun ayeuna cangkeul belaan ditahan aya nu cangkeul aya nu tunuh aya anu lapar aya nu lapar ku menang sarua nasib ya Allah Rabbuna Karim syariat urang nahan ripuh hakikatna urang keur syukuran jawari anggota tubuh urang dina ieu saah leres syariat urang keur syukuran sepi nu dikupingkeun kana pangajian betul syariat urang keur syukuran soca nu ditinggalikeun kana pangaosan betul syariat urang keur syukuran jawari anggota tubuh urang nu dipake kana pangajian leres alhamdulillah mudah-mudahan syariat cepil urang dikupingkeun kana pangaosan soca urang dibolototkeun kana pangajian bahkan tiluhur saibas rambut tepi ka handap saibas dampal mudah-mudahan disukuran penting ayeuna ditabi-tabi kanikmatan ku Gusti Allah amin ya Allah ya rabbal apan aya dulur urang penting ayeuna teu halal ni teh teu cara lagur teh aya nu tos dicana kanikmatan ku Gusti Allah aya nu dituntut kanikmatan teh tina ngupingna
Rebing nama aya torek disebatna aya nu torek ayeuna torek kadang-kadang murah-murah daek ka pengajian ajengan boga jamaah torek banyak ngaripuhkeun ayo kekeluhan dalil Quran dibaca hadis keterangan angre halak nanti gitu-gitu kene lain kudu diajak ngaji jalma torek mah diajak demo ka Jakarta serang geledeg hayo dideredeg ku mortir gak angre da duwer teh ya Allah Rabbuna Karim matak di dago makang loba budak mora anu streng darah tinggi titah nunguan abahan anu torek sapopoe jeung incuna jang tungguan abah sia sapopoe nya maneh ka sawah taburuhana kuota daek budak da moen gim sapopoe ngan wayahna waktuna lohor titah salat asar titah salat mun cek budakna ini inungna pas waktu lohor datang bah geus lohor ieu salat acan ari abah aduh pugu bieu mah cedak geus ngan eueuh-eueuhna karibuyah jeung sambel Allah Rabbuna Karim cek icuna bah lain dahar salat acan bieu abah mah katingali duh mahgar cenah ujang kotak teh dipegolkeun batur caina eta budak ngora beki setreng beki kusing Allah Rabbuna Karim cek budak ngora bah daripada abah ngaripukeun ka abdi saminggu abdi darah dingin ngurus abah mudah-mudahan balik di sawah enjing mah abah sing dileg-leg meong amin cek si abah barukur kadengena mudah-mudahan ya Allah Rabbuna Karim kena seuri heula eta mah ya udah ngaji bantos tadi insyaallah ku seuri bakal awet ngora amin ku seuri kabingung leungit amin beres mah seuri datang deui kabungan kabingung teh aya anu ku Allah dicana kanikmatan tina berpikirna IQ na otakna leres pikun teh disebatna ai pikun kadang-kadang enteupna ka abah-abah aya abah ampura abah aduh da eta mah sunatullah geus kudratullah ya pikun mah kadang-kadang enteupna ka abah-abah ai geus pikun kadang-kadang komo lamun keur ngora bongkar warah bedegong burung tukang bobok tukang taruk sok kadu gablok tukang ngarojok liang ora entong curang kapan keur hawa kunya teu wani nyebut kanyut ka di Palestina teu wani teuing ih ararisin kunyat kanyut ya Allah Rabbuna Karim komo bangkawang pedagang burung uluh ketika pas pabeurang lohor dengan deui tekop ngadenge adan eueuh hayang geura ka masjid Allahu Akbar Allahu Akbar rika ci abah kadikeun cadan ini kopi hayang geura ka masjid cek sini nih abah apa sih matuman ke masjid kayak 12:30 ih ieu mah beda di hayang geura nempo anu adan kuburan biasa nu adan tara kitu di nyomplong osok nu adan kitu di masjid eta sorana osok lagam mana nu bieu eta teh lagam Istiqlal Jakarta kantos ka Istiqlal teu acan ya atuh ka ditu nyobaan ya dek naon ajengan dulur teu boga nu ngonang eueuh atuh ngadenge-dengekeun adan di Istiqlal ya Allah eta Istiqlal adan teh nya aya nu adan lagam teh kieu geuning nya Allahu Akbar Allahu Akbar RCTI eta mah yo RCTI aman kamari anu manasik di Mekah abah-abah urang dieu urang nyomplong tapi kan nyiku ka kieu iya aya RCTI di Harom Kiai molokot RCTI naon mah tong ngaribeut dia keur serius ye eta nu bios sora RCTI dipekpek ke siapa lain RCTI sate abah RCTI ge mana ngarekam di dieu ya Allah ini seradan teh gini nya Allahu Akbar Allahu Akbar MNC TV eta mah memeh diganti klipna ku si Upin Ipin agus diganti mah ganti lagam lagi nya anu ada teh gini jadinya Allahu Akbar Allahu Akbar moal kitu nyomplong piraku sih tempat ulama dan kitu meureun biasa nu adan model teu nu kitunya nu terakhir ari kari-kari di nyomplong aya adan kos nu kaji ga Istiqlal Allahu Akbar Allahu Akbar dini kadegeun cenah koprah gep kadegeun samping gep kadegeun sorban gep kadegeun kokok gep lumpat si abah ka masjid cebrut batu masjid dibuka si oreng nu adan teh RT aya RT di dieu osok adan RT hidup RT cek si abah duh geuning sia nya teh nu adan teh geunah-geunah teuing salat atuh sing minang cenah abah ngarabata ka masjid ngapoe RT dipuji kalah ngadap
bah lain kenaon tutup pasti teh kalau batur eta ulat alit. Allah Rabbuna Karim. Sampai sini Anda paham? Uluh si orang si mana orang si abah bakat kusum banget hayang gerak ka masjid hanya kal fasilitas otak ku Allah parantos dicana kanikmatanana nu akhirna kabeh nyangsang dina tak-tak samping na tak-tak kokok na tak-tak sorban na tak-tak ka kolor-kolor na tak-tak atuh saulutut ka masjid. Allah Rabbuna Karim ieu teh jiga heureuy nyarita teh nya padahal lamun di pikiran ku urang sana bener loba abah urang aki urang baraya urang tatangga urang anu ngalaksanakeun ibadah nu akhirna jadi geunggeureukeuneun batur leres. Loba anu ngalaksanakeun ibadah jauh syarat jeung rukunna naudzubillah duka ditampi duka henteu matak hampura keur budak ora aya pemuda aya keur pemuda punten lamun maneh dek ngajam engke ajengan diajak rajaban teh engke abdi mah umur geus rada kolot hayu jang urang mingguan engke geus kolot hayu urang berjamaah atuh abah heti ulah kali itu engke geus kolot awas bawa isuk pageto kanikmatan ku Allah dicanak tina diri urang naudzu summa naudzubillah matak ngadua peuting ayeuna memeh ngaduakeun almarhum ngaduakeun gede di sorangan mudah-mudahan syariat urang ngalengkah dina ieu saah cepil urang nu dikuping kena pangaosan di sini tamih-tamih kanikmatan amin soca urang sini tamih-tamih kanikmatan amin jawari urang sini tamih-tamih kanikmatan amin ya Allah ya rabbal alamin au kama qala mang yayan jatnika lagu gentong apa urang dia yang jatnika ada senajan hawa ge renyah-renyah tukang lalajoh hungkul we apa cek bayang yang jatnika ngeunaan jalma sok surat syukurannya sahajal ma nu syukuran kana nikmati pangeran tangtu Allah rek nambahan kana eta kanikmatan tapi lamun urang kupur kana nikmat Rabbul Ghafur tangtu Allah rek ngagusur kana nikmat badan sakujur urang teu bisa mung najan kagandung sagunung maijah aya maijah urang teu bisa ngejat najan duriat sajagat la ing syakar la ajidan wala ing kafartu inna adabila eta ayatna mudah-mudahan urang si jadi jelema syukuran ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal teraskeun ieu teh mubalik aya keneh hiji deui ieu teh ngaji teh panjangan penekan ibu-ibu bapak-bapak jangklik ibu-ibu panjangan penekan resep kanu panjang resep lila sakedeung Bu tarik laut resep nu panjang tarik tur lila ngaji bernya ulah-ulah lihat ka ditu wae hampura ajengan nya para guru sadayana lain teu apal ya tidak membalik hungkul hampura abdi mah ngaosna kieu make haluang mumun berat ajengan kulakob ai Palestina tinggal mancungan irung jadi ki Palestina kibiba tinggal badagane awak lamun pegang kibiba kudu ganti sia lakobna wayahna bah tak ulah pegang abang aduh ari uing lakob internasional jujun muda atuh kudu ngalagu wayahna nya ai teu ngalagu bisa disebut jujun palsu. Ya Allah Rabbuna Karim siap teraskeun di pasian waktos 20 menit tos 18 menit berarti 2 menit deui abdi mah muqaddimah we nya ngaos makan nuti pengker insya kuat kene tepi ka jam 1 urang dia kuat tepi ka jam 2 kuat tepi ka jam 12 kuat alhamdulillah duh ya sangkilang di pengajian teh pan ku abdi tos dicaritakeun kamari di MI ya manawi masih keneh udinga di pengajian meuceu pal al jannah hufat bil makari wan nar hufat bis sahawati jalan ka surga mah pinuh ku pagahariamun beda jeung jalan ka neraka pinuh ku pikareseupeun mata keuning ku barudak sok dipantunan daun jati daun waluh kadang-kadang ngaji mah sok dibarengan kutun aya nu tunuh aya daun jati daun pelor kadang-kadang ngaji masuk di barengan kumol aya nu malah ieu nu paling parah ieu daun jati dina pilih kadang-kadang ngaji masuk hayang gerabal aya nu hayang gerabalik tujung gerabalik guys ibu bapak hadratil mukarramin wal muhtaramin para hababil kiram 5 menit gedenya
kama pamali guys urang mimitian ngaji nah dina ieu waktos dina ieu peuting dina ieu saah urang sadaya kumpul ngariung mengpulung dina ieu saah teu aya sanes ngaduakeun almarhum almaghfurlah lain mantena hoyong atau piputuh kudu'a tapi ciri ning wanci urang sadaya tos dibaca kateranganana kitu nya kalimahna irham abdi mah kalimahna parhamu mautakum bisolawah bisolaqah bitilawatil Quran carana urang mikanya kali kubur teh hiji maca sholawat aya tadi maca sholawat aya tuluy maca Quran aya tadi diaoskeun Al-Quran aya tuluy ku sedekah aya nu sedekah aya ta eta insyaallah ciri urang nyaah ka ahli kubur malah mandar urang sadaya dipika nyaah ku ahli kubur amin ya Allah ya rabbal penting ayeuna urang sadaya keur nyaksian keajaiban keur nyaksian naon hukum ti Allah keur nyaksian janji Allah dina Al-Qur'an mang juta-juta abad tahun yang lalu Allah nyarioskeun dina Al-Qur'an surga si Allah nu tadi ku abdi dipake umum mukadimah ayatna bismillahirrahmanirrahim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum surah Yasin ledek kurang dibaca inna nahnu nuhyil mauta sanyana Allah kami agung surga si Allah ngahirupkeun ka dumawa wa naktubu ma qaddamu jeung nuliskeun perkara anu geus kaliwat eta mah geus pada apa ieu nu paling hebat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum Allah bakal nuliskeun melalui malaikatna asarahum tapak lacak sabada pupusna eta jalma jadi ulah sombong lamun peuting ayeuna duih anak atuh tikali keneh ti kamari keneh hadir ka makomama nyaah abdi mah ka mama maca Fatihah maca tawasul weh anak atuh nyaah ka mama 30 juz dibaca di makomama anak atuh unggal poe maca selawat ka mama ulah sombong naon sababna sabab nu dikirimkeun Fatihah nu dikirimkeun ayat Quran nu dikirimkeun selawat eta teh tapak mantena pangarsa almarhum almaghfurlah anu baheula diwurukeun ka urang sadayana leres bakal kitu lamun urang daek migawe alus ka batur insyaallah akhir ning bari eta kaalusan bakal dikembalikeun ku Gusti Allah melalui cita di asar tapakna nya jadi moal mungkin aya urang dieu moal mungkin nyebar agama Islam lamun teu aya pangarsa mama almarhum matak pertarosanana pikiran ke urang sadaya cing ari urang geus boga naon jang engke tapak supaya ngocor ka jero kubur leres kitu ulah tiba ukur galak-galak susurian ka makam teh udunan 300.000 mere kue ari di pikiran ka hareupna aduh urang geus boga naon geus puguh mama mati ngali kabeh satungkep Cianjur Selatan boro-boro ka ieu guru-guru na boro-boro ka murid-muridna abdi weh anu teu kantos ngaos ka mantena tapi hoyong dicanak sanad guru ka mantena abdi jauh-jauh ti Cibinong tidak go kadir ngadoakeun mantena tiba ukur naon hayang maoskeun Fatihah dipayunan dicaketeun lemur anjeunna malah meunang kabarokahan ku mantena matak piraku urang dieu teh hoyong ye matak sing emut-emut ku urang naon anu bakal ku urang dikocorkeun jaga ketika di alam barzah ketika di alam kubur upami ningali saur Kangjeng Nabi yatbaul maitata salasun anu bakal nuturkeun ka ahli kubur teh ka mayit teh 3 perkara pas pada uninga kitu nya asani radun wa yabqa wahidan anu 2 balik deui anu hiji mah bakal tetep mana anu nuturkeun hiji ahluhu nu kadua maluhu keluarga jeung harta nuka hiji harta duh mobil dibawa Avanza mobil dibawa Terios dipake nganterkeun mayit sugan aya nu kantos urang dieu urang nyomplong dikubur jeung Avanza teu aya Allah Rabbuna Karim teu aya bahkan keur hirup keneh keur sakarat keneh kadang-kadang aya budak anu soleh urang nyomplong tapi gang harewas ka emahna mah sok sing jongjon tong dijieun kabeng berat alam dunya mah bebaskeun sawah bebaskeun kebon bebaskeun mobil bebaskeun kantor bios eta mah kabeh ge ku abdi murejat keur sakarat indungna aduh ampun anak can kayak aing paeng siap jadi badog cenah sia teh ya Allah teh aya nu dicanak balik deui rurup oge dicanak leres nu kadua anu bakal balik deui teh keluarga
punten lamun salakina anu pupus pasti bojona anu ceurik bali lihan leres tapi kaputer kan dina goma aya ayan mayang milu bari mewek hayang milu aya nu jai saurang dijinjek eta ka jero kubur tapi ka rowesan tulungan ngomong hayang milu bubar idah kawin deui we Allah Rabbuna Karim mata rugi Pak lamun urang boga sawah lega kantor gede toko loba duit loba pupus ya urang sing eta kira-kira keur saha keur maru kam imah nu tingkat diimahan kumar mobil nu alus ditumpakan kumar ridho teu asa kurang ridho nya meunang capek urang eta teh lamun pupus salakina lamun pupus bojona nya salakina lamun pupus bojona ibu aya ibu-ibu aya ridho teh ibu imah di cicingan kumaru emas dipake kumaru dilaanan tina cencin ibu uluh ridho teh matak lamun hayang adil mending keneh cek bapak-bapak inung sia atuh paeh ti heula cek ibuna atuh bapak sia cenah paeh ti heula tah dibere solusi ku engke papa heula siling cekek balik ti dieu mah Allah Rabbuna Karim ulah-ulah diteretannya wa yabqa wahidan anu bakal tetep hiji naon nyaeta a'maluhu duh bakal ngajengelek kecil ketika di alam barzah padina satriwayat ku Allah didamel hiji makhluk anu hasuna wajaha hasuna akhlaquha hasuna riha alus seungitna alus rupana alus kalakuanana ahli kuburna rasman angtasaha ari anjeun ku kasep-kasep teuing apan kaula teh sedekah masjid sehari anjeun ku caang-caang teuing neon abdi mah ari anjeun tapi